Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita paeh marakayangan. Ayeuna bagean anu ka salapan welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngeunah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng paeh marakayangan bagean anu ka salapan welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna paganeh heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Kocapkeun dina poe isukna sarengsena ngareureuhkeun tina kacape. Jang Rahmat nyarita ka bidan dia yen dirina patepung jeung Juragan Wijaya tadi peuting. Kalayan teu disumput salindungkeun deui manehna nyaritakeun sakabeh wasiat anu dibikeun ku Raden Wijaya ka manehna. Pikeun bidan dia dirina kacida kagetna waktu ngadenge ngaran saurang notaris anu disebutkeun ku Jang Rahmat. Setengah teu percaya bidan dia tumanya, "Nah, akang teu lepat nyarios eta nami notarisna kah?" Insyaallah henteu lepat akang maneh. Kumaha kitu neng? Ya Allah ya Robbi, kapan eta notaris teh pun biang. Mamah abdi teh Kang leres pisan anjeunna notaris. Alamatna sami deui, namina sami, nomor bumina oge sami. Nah iraha kitu ngadamel nanya eta Juragan Wijaya teh Kang. Astagfirullah. Piraku sami neng. Tembal Jang Rahmat malik nanya. Sabab manehna oge jadi teu ngartieun kana kajadian anu karandapanna. Kieu we Kang. Ayeuna mah langkung sae cobi urang parios tanda tawis mamah abdina nah leres atanapi henteu sakantenan hoyong terang
kaping sabaraha ngadamal eta surat wasiatna? Cek bidan dia beki tambah rasa kapanasaran. Mohon neng, hayu atuh urang tingali jeung akang. Sanggeusna satuluyna duanana tuluy arasup ka kamar anu dipake sare ku bidan dia. Sanggeus aya di jero, Jang Rahmat tuluy ngageserkeun ranjang besi paninggalan almarhum Juragan Wijaya. Kalayan teu meakeun waktu lila, ranjang teh geus pindah tempat, da bubuhan kamarna oge gede jadi teu susah ngagusar geserna. Panon Jang Rahmat mencrong kana karpet anu dipake amparan ubin. Di tengahna aya nu muncuguk jiga gagang panto tina besi. Satuluyna karpet teh dibukakeun ku Jang Rahmat. Nalika dibuka bener pisan panyangkana, nalika karpet geus eueuh. Katempo di tengah ubin aya besi gagang. Di barung kudag digdug naja jantung. Jang Rahmat narik gagang panto sacara lalaunan. Krak, coblag. Nalika sebagian ubin nu dipake panutup katari, anabreh teh katembong dihandap aya rohangan kira-kira ukuran 3 deupa ka 3 deupa. Jangkungna aya kana 2 deupana. Jang Rahmat ngareret ka bidan dia, bari nyorotkeun lampu senter ka handap. Neng, ieu rohanganna neng. Tuh, katingali dina dingding na lemari neng. Mohon Kang, kumaha tuh bade ditinggal ayeuna atawa kumaha Kang? Nyaina we bari ngiring moal neng kalebat. Ngiring atuh Kang. Satuluyna Jang Rahmat jeung bidan dia tarurun asup kana eta rohangan, ngaliwatan kana tangga tina kai anu nangtung dina jero rohangan handapeun taneuh eta ubin kamar. Hambalan demi hambalan diliwatan ku Jang Rahmat jeung bidan dia. Nalika turun tina tangga kai ka jero rohangan, panyimpenan hartana Juragan Wijaya. Sanggeus aya di jero rohangan, Jang Rahmat marik salomari kayu anu koncina masih kene ngagantel di dinya. Jigana di lebet romari ieu ye Juragan Wijaya nyimpen harta bandana. Bade dibuka ayeuna atanapi irah neng? Tanya Jang Rahmat menta tinimbangan ka bidan dia. Telangkung akang, abdi mangiringan Kang. Tembal bidan dia bari nyekal kana leungeun Jang Rahmat. Bari narik napas, akhirna Jang Rahmat mutuskeun pikeun muka lomari. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Jang Rahmat bari launan pisan muterkeun kunci lomari. Kretek, ceklek, kreket. Pantol lomari mukana rada seuseut, maklum geus puluhan taun lilana karek dibuka deui harita. Brai, sanggeus pantol lomari ngagebrai muka. Katempo ku Jang Rahmat, dina baris kadua aya peti kayu lumayan rada gede. Neng, ieu petina ye, tapi kuncina di mananya? Cobi ilikan dina laci lomari nu itu Kang. Walon bidan dia. Sementara Jang Rahmat tuluy mukakeun laci leutik dina jero lomari. Bener pisan, nalika laci dina jero lomari digeserkeun, bener pisan nalika disorolokeun teh didinya aya ngagoler anak kunci. Saterusna sanggeus kunci dicokot, Jang Rahmat terus muka kunci peti kayu. Ngahaja dina nyetrekeunna dilaunkeun supaya kuncina teu potong, alatan sabagianna geus karahaan. Krap tek. Sora kabukana kunci kadenge halibungan. Da bubuhan di rohangan leutik jabar jerotan. Reket. Peti kayu ngareket waktu dibukakeun.
Bray, gurilap. Tina jero peti ngagurilap warna koneng emas. Moronyoy harurung harerang kasorot ku lampu senter. Jang Rahmat jeung bidan dia nepi ka colohok. Waktu nenjok numpukna emas batangan anu lobana aya kana 10 batangna. Luhureunana aya 3 lambar kertas anu hijina salembar sertifikat keaslian eta emas. 2 lembar deui mangrupakeun susuratan imah jeung tanah. Sedangkan nu katiluna ngajadikeun Jang Rahmat jeung bidan dia ngarasa heran lain memeusan. Sabab eta surat teh mangrupa surat wasiat anu can lila dijieuna. Komo waktu ditempo tanggalna mah kapan karek oge sabulan ka tukang eta surat dijieuna teh. Jang Rahmat nepi ka gogodeg satengah teu percaya. Ya Allah. Nah benar kitu ieu teh. Kapan karek oge sabulan ka tukang neng neng didambalna oge di dieu. Jeung surat teh pertandana sabulan ka tukang dijieuna neng. Cek Jang Rahmat bari ngabulak-balik eta surat wasiat anu ditanda tangan jeung dicap jempol ku Juragan Wijaya. Kitu deui bidan dia teh eleh rasa kagetna waktu mariksa ngaran jeung tanda tangan notarisna. Leres Kang, ieu mah tanda tawis mama abdi. Ya Allah, asa ngimpen abdi mah Kang. Muhun akang oge sami kitu neng. Walon Jang Rahmat bari tungkul. Menang sawatara waktu mah kayaan di jero eta rohangan estu rehe simpe. Jang Rahmat ukur nyekal bidan dia bari sekali-kali ngusapan buukna. Sedangkan pikiranna mah ngalayang inget kana kejadian penting tadi waktu Juragan Wijaya aya nembongan ka dirina. Di antara simpena waktu bidan dia kadenge cumarita. Kang, kumaha upami kieu urang angkat ka Bandung we heula, urang tepangan pun biang, urang taroskeun ka anjeunna. Leres henteuna ieu serat kenging ngadamal Juragan Wijaya. Sakantanana we ongkoh abdi hoyong papendak. Kumargi tos rada lami dacan nepangan pun biang Kang. Tah kitu saya atuh akang satuju neng. Sakantanan akang oge bade ngawanohkeun ka calon mertua. Pami ditampi so teh sareng panujuan kitu teh. Bidan dia imut manik kareueut. Hatena kacida bagjana waktu Jang Rahmat ngomong kitu teh. Sabab eta pisan anu diharepna supaya dina hiji mangsa manehna bisa parendeng dina bale nyungcung. Kang, insyaallah mamah sareng pun rama panujuan Kang. Cek bidan dia bari neuteup Jang Rahmat. Upami henteu kumaha coba neng? Upami teu disatujuan ku sepuh abdi bade ngiring sareng akang. Tembal bidan dia halaunan. Jang Rahmat ukur imut bari tetep ngusapan sirah bidan dia. Satuluina sanggeus sapuk kitu mah. Duanana kaluhur deui naik kana tangga anu tadi. Ninggalkeun rohangan jero taneuh jeung emas batangan. Dihaja disimpen deui dina lomari supaya aman. Gancangna carita poe Rebo isuk-isuk bidan dia Jang Rahmat katut biparsi. Laju mariang ka kota Bandung sanggeus bebeja heula ka indungna Jang Rahmat jeung Pakubu Dahlan. Sapapanjang jalan Jang Rahmat diuk sagigireun bidan dia anu nyetiran mobil. Maklum kapan Jang Rahmat mah teu bisa nyetiran. Jadi kapaksa we harita mah kudu daek disetiran ku bidan dia. Dina sajeroning ngalampahan eta teu loba nu diobrolkeun kulantaran karunya ka bidan dia. Bisi kaganggu konsentrasina. Akhirna najan barijeng teu ngebut. Lalampahan teh teu burung salamet tepi ka tempat anu dituju. Kira-kira genep jam di perjalanan. Harita bidan dia sapara kanca
nepi ka hareupeun panto gerbang imah gedong sigrong nu aya di jalan Braga anu sagigireunana aya kantor notaris. Sareretan Jang Rahmat nempok kana nomor imah anu nempel dina pilar pagar. Hatena jadi ngagerendeng. Ambe. Bener pisan, ieu nomor 31. Nah kumaha caritana anu gaib bisa nepi ka tempat ieu. Asa teu kaharti ku akal, teu kahontal ku pikir. Haduh. Tekung silila panto gerbang aya nu muka ku saurang lalaki pagawe di imah eta. Saterusna bidan dia ngasupkeun mobil ka pakarangan. Alhamdulillah, akhirna mah urang nepi oge neng. Cek Bi Parsi bari muka panto mobil. Mohon Bi, alhamdulillah dugi. Walon bidan dia. Sementara Jang Rahmat masih kene diuk dina jok mobil sabab anteng nempo iman nu sakitu gedena jaba agreng anu sabagian pakaranganna dipake taman. Kang, ayo atuh enggal lungsur Kang. Cik bidan dia. Mangga neng mangga. Antukna Jang Rahmat turun oge najan ngarasa arera. Maklum maneh nama urang kampung bau lisung. Neng, itu cacanakan dina bagasi bilih hilap neng. Wios eta mah Kang. Kayak kumang Dirman dipangnyandakeun. Hayu urang macuang kalebet Kang. Najan bari jeung era Jang Rahmat dituyun ku bidan dia nuju kana teras hareup dituturkeun ku Bi Parsi. Sementara babawaan ti lembur nama pamahanan Pakuwu jeung Majarsi sabang saning raginang rempeyek sampe boled ulen kalapa gula kawung katut lalab-lalaban dibawana ku Mang Dirman pagawe di eta imah. Sanapina kana panto hareup bidan dia gancang mencet bel. Kringrong, kringrong, kringrong. Kalayan tepati lila panto teh aya nu muka ku saurang awe tengah tubuh. Pangawakana jangkung leutik, matana biru, buukna perang. Kulitna bodas, irungna mancung, papakeana rapi. Maklum, kapan maneh nama aslina urang Walanda nu katelah Ibu Suhita indungna bidan dia teh. Mama, Cek bidan dia bari ngagabrug ngarontok ka Bu Suhita anu ngajanteng nalawang panto. aduh anaki, bagea geulis. Nama nih lila atuh karek balik deui. Mama ni sono hayang panggih jeung nu geulis. Hapunten mah, kumargi di tempat abdi tugas teh seueur pisan anu mariogikeun. Janten nembe ayeuna ka Bujang Uwi. Ari papa ka mana mah? Oh, nya syukur atuh ari loba anu ngabutuhkeun mah. Berarti hidup teh kapake ku masyarakat di ditu. Papa mah di kantor. Keun engke digerwan ku Mang Dirman. Ari ieu saha neng? Buah-buah menang pisalakian di ditu teh neng. Bidan dia ukur imut bari tungkul era. Sementara Jang Rahmat jadi rampang rempeng gugup. Saterusna gancang wanohkeun diri munjungan. Wanohkeun abdi Jang Rahmat Bu ti Baturaja. Ceuk Jang Rahmat bari rengku hormat ka pribumi. Bu Suhita seuri jiga nu surti bari nitah diuk ka Jang Rahmat. Sok Jang calik tah. Hampuranya jadi dia masak ieu buktina. Celik oge ukurna kursi butut. Kitu cek Bu Suhita sikepna handap asor. Teu pedah ngarasa diri saurang jalma anu beunghar. Muhun, hatur nuhun Bu. Teu sawios-wios ieu oge kalintang saena. Komo dirompok abdi mah teu aya kursi-kursi acan Bu. Kitu cek Jang Rahmat nembalana. Sajujurna. Tapi pikeun Bu Suhita jadi kagugu ku kajujuran Jang Rahmat. Sabot keur kitu torojol. Seorang lelaki norojol di luar. Pangawakana sedeng. Sorot panona wibawaan. Papakeana alus di sapatu kulit meuni herang. Si horeng eta teh bapana neng dia. Nu katelah Bapak Sujana. Jol ti kantor nu aya di sagigireun imah gedongna. Pah,
Cek Neng Diah bari ngarontok ka bapana. Olo gening anak nu geulis. Ari Sugante tamu ti mana? Kumaha betah di ditu teh nyai? Pada meni plang kuraleng. Papa jeung mama meni deudeupun. Malah tadi nama aya rencana minggu hareup derek dilongokan ka ditu ka Pasir Jati. Alhamdulillah abdi mah betah Pak. Mung nya kitu abdi na sibuk wae. Nya syukur atuh. Nu penting mah walaras badan, walagri awak. Tapi buah-buah betah sote pada aya si Ujang ieu meureun nya ye. Cek Pasujana bari ngabanyolan nu jadi anakna. Bari ngareret ka Jang Rahmat anu diu. Nu direretna Surti, makana dangat eta keneh. Jang Rahmat tuluy munjungan ka Pasujana anu someha. Poe harita kulawarga Pasujana kebek ku kabunga. Lumeh anak hiji-hijina kiwari aya datang kalawan dina kayaan sehat walafiat. Komo nalika Neng Diah nyaritakeun Jang Rahmat nu salila ieu di Pasir Jati toh pati jiwa raga ngabelaan dirina. Pikeun Bu Suhita jeung Pasujana kacidapan nujueuna lamun hubunganna nepi ka laki rabi. Ongkoh maranehna geus hayang ngasuh incu kitu pokna teh. Kajaba teh eta Pasujana ngarasa kataji ku sikap jeung kajujuran Jang Rahmat. Nu saterusna cunduk kana waktu dina mangsa pagoneman kulawarga. Harita peutingna bidan Diah Jang Rahmat, Bu Suhita jeung Pasujana ngarariung di tengah imah. Dina sela-sela obrolan Jang Rahmat ngebrehkeun pamaksudan nu sabenerna. Satu acana hapunten ieu teh Pak Bu. Wireh abdi tos ngarerepot sareng hatur nuhun. Rehna Bapak kali Ibu tos nampi abdi di dieu. Saterasna mah abdi teh bade aya taroskeunneun ieu teh ka Ibu manawi ridho galih ngawalerna Bu. Nah, da ibu jeung bapak mah teu ngarasa direrepot Jang. Malah bunga we nu aya. Aya naon kitu Jang? Dina perkara naon anu rek ditanyakeun teh? Iya Bu, perkawis Bapak Wijaya. Nah leres anjeunna teh kantos ngadamel serat wasiat di kersana Ibu. Sakadapan mah Bu Suhita ukur neuteup ka Jang Rahmat. Sorot panona jiga keur neges-neges nah bener henteuna. Jajakan nu kiwari aya di imahna teh Jang Rahmat. Sakumaha nu dicaritakeun ku Juragan Wijaya ka manehna. Bu Suhita jadi malik tumanya. Jang, ari hidup boga karang dina puguh ceuli teh Jang? Muhun gaduh Bu. Walon Jang Rahmat semua heran. Saterusna Bu Suhita mariksa. Ana breh teh. Bener pisan. Dina puguh ceuli Jang Rahmat aya karang sagede sikijaan. Ya Allah, bener pisan geuning Jang. Berarti hidup Rahmat anu ditulis dina surat wasiat teh ya meureun. Sambulan ka tukang teh aya saurang bapak-bapak ngaranna Wijaya. Kabeneran anjeunna teh ngakuna urang Pasir Jati. Dina poe eta Pak Wijaya teh nyen surat wasiat. Eusina eta surat ngawariskeun sakabeh harta bandana pikeun jajakan nu ngaran Rahmat. Malah anjeunna ge nyarita mun dina hiji mangsa eta pamuda bakal aya nanyakeun ka dieu. Anjeunna nyebutkeun ciri-cirina. Nyaeta bogaeun karang dina puguh ceulina. Ari Pak Wijaya teh sana hidup eta teh Jang? Cek Bu Suhita. Sanggeus mereka terangan kitu Bu Suhita jadi malik nanya ka Jang Rahmat. Sedangkeun Jang Rahmat kala silih teuteup jeung bidan Diah. Dina masing-masing uteukna pinuh ku hal anu matak teu asup di akal. Jang Rahmat ngawalon sorana semu ngageter. Paryogi kauninga ku Ibu. Rehna Pak Wijaya teh tos pupus lami 30 tahun kapengker Bu. Malah kapan kersana Neng Diah oge dinesna teh dina tilas bumi anjeunna. Bu Suhita jeung Pasujana setengah ngajerit
saking ku teu percayana kana naon anu geus kajadian jeung karadapan ku dirina. Apa pipiraku? Na kumaha? Oh, na bisa kitu. Anu maot bisa datang nepungan ibu. Coba ada lain ngimpi atuh da ibu teh basa sabulang ka tukang deja. Cek Bu Suhita tanpa menang jawaban ti saurang oge, sebab kejadian kitu mah geus moal bisa kajawab ku akal manusia biasa. Saterusna kadenge pasujana mairan. Aina mah leuwih hade mending dungakeun ku sararea Juragan Wijayana supaya segala kahadean salila anjeunna dumelah di alam dunia diwales ku pahala anu mang pirang-pirang gedena. Kitu deui hartana anu diwariskeun sing bisa dimangpaatkeun dina jalan kahadean supaya ganjarana ngocor ngagolontor ka almarhum jeung almarhum keluargana jeung deui sakabeh dosa perdosaanana dihampura ku Gusti anu Maha Suci. Amin. Mohon leres kitu pisan Pak. Pamugi anjeunna dicaangkeun di lebet kuburanana. Walonjang rahmat. Satuluina sanggeus kayaan barobah normal. Ibu Suhita muka lambaran obrolan anyar. Jang Rahmat, hampura ye ibu jeung bapak samemeh nanya. Tapi dumasar kana kayaan jeung mangpang meungpeung hidup aya di dieu. Ibu rek tumanya, ari hidup serius teu miharep ka anak ibu. Nya si Neng dia. Dengan eta hiji-hiji na anak ibu mah ujang. Ditanya kitu, Jang Rahmat jadi gugup sabab eta mah di luar rencanana. Tapi kilang kitu aya alusna oge lantaran rek iraha deui aya kasempatan alus siga peuting eta. Kantenan pisan bade serius nama Bu. Da salaresna cinta salaresna abi teh cinta pisan ka Neng dia. Tapi upami teu kaabotan eta oge bapak kalih ibu kumargi da abdi masaki buktosna teu harta teu harti sarupa ripaosna mah estu heurepakeun pungsat bahan Bu Pak. Palonjang Rahmat bari ngareret kaneng dia anu keur tungkul semu era kadenge pasujana nu nembalan. Nya syukur atuh bapak jeung ibu ka cidareugreugna. Ulah hariwang masalah ku pangaboga mah dangke oge nuturkeun ieu ari geus ngahiji ngalaki rabi mah malapan sok nambahan asal bisa we makena. Nya Jang, sok rencanakeun ti ayeuna rek iraha kira-kirana ngalamar anak ibu. Atuh syukur-syukur mun bisa saterehna. Ibu mah di dieu teu waleh nampa Sujang. Mangga Bu, insyaallah saenggalna abdi bade musawalah heula sareng pun biang kumargi dara mama tos pupus 5 tahun kapengker jadi ngan ukur pun biang we gaduh cimat teh Bu. Nya sok Jang teu nanaon ku ibu jeung bapana ditungguan. Sanggeus kitu Bu Suhita jeung pasujana tuluy aramitan lantaran geus karasaeun tunduh. Atunya da ibu mah geus tunduh ieu teh bisi hidup rek kareureuh tuh di kamar tengah tadi geus disiapkeun ku biparsi. Kitu pungkasna Bu Suhita bari terus ngoloyong jeung pasujana nuju ka kamarna. Samantara nu aya di tengah imah tinggal Jang Rahmat jeung bidan dia. Neng pami dilamar ku akang bari ditampi moal Neng, tanya Jang Rahmat bari ngisediukna ngadeukeutan ka bidan dia. Moal Kang. Hah? Moal? Moal nolak maksudna Kang. Walun bidan dia bari nyuuh kana dada Jang Rahmat. Tapi nalika duanana eukeur silih rangkul kitu. No atuh teu kanyahoan. Ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu
Insya Allah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.